alam dunia geus paciwa bencana datang ngereyeun nu maksiat beuki macet nu ibadah beuki eueuh. Mahasiswa di Bandung mempertanyakan ke dosenna, Pak, ya saya mau bertanya, ada apa? Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab Bu dosen. Teka jawab Bu dosen. Iya ya apa ya? Oh, ese. Terus bertanya di universitas, baheula mah IAIN Cipadung ku ari mah UIN meureun, terus datang ka sababaraha universitas, naik terus ka Trisakti ka ITB, teu kajawab ku dosen. Aya lah kiai nu sok di masjid bae, nu magahana ge lah paling 20-an nu bari batuk bae. Asal maca wae jibulil mukallaf. Asana ieu bisa ngajawab mah ieu. Jangan nanya, kayaknya saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter ujang. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang tepansiun. Naon atuh kuari tugas? Kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu. Ngumpulkeun batu, mu. Jang naon? Jang meupehan sia. Ini sia ka ditu bisi ka peupeuh. Bisa tak kiai? Aing cenah kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cek kana. Malaikat Jibril teh ku ari ku bom, batu geus loba jasa juga. Duk ditimpah-timpah ku. Anu bener ge, sia teu percaya ka aing. Marah kiai. Tadi mah batuk bae ku teh ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpakan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB, termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cak eta kiai. Ih, kiai kolot juga gak amat cak eta. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna, jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul, ka edeung deui ujala batu sing gelembung ti heula kanu nanya ka aing sia. Ampun cak eta. Balik sieun nya. Aing mal nanya-nanya deui ka nya cak eta. Teu hayang aing. Aduh, serem jasa teh kiai cak eta. Ieu awa amina ahlul qura, masyaallah. Temantak ulah sembarangan hanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik kanyana sorangan. Itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna. Meyakinkan kiai maksud itu. Geus, tata mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingungnya nage. Aduh aing, saking teh. Datang deui teh mahasiswa. Datang deui mahasiswa. Kiai jangan sembarangan saking. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang, moal nanya deui geus aing mah.
Iya diberi ayat nih. Afa aminalul qura, dua ayat. Afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Awa aminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba lagi malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut, balikeun. Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud, tiupkeun angin instruksikan. Jibril nu dititah. Nah, baca ku si ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah, karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teu sia mahasiswa. Geus kalau mal nanya di sabada sia indit sia ka ditu diperdalam kunyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun kunyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia moal dibejakeun ngaranna hirup keneh, moal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku haring geesan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicieun mun di urang ki Mupasir eta teh sarjana hukum esa dipicieun ku nyana kasarjaanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh Master nages itu kamu pasir tanya kaki pasir. Salah seorang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawab geus maot kiai di Bandung. Nah, ku ari nanyana ibadah ka Gusti Allah. Bahkan Menteri Penerangan Harmoko datang ke manehanana. Terus diskusi jeung Harmoko, mantak Harmoko kuari henteu berkeliaran ge, selalu jeung manehanana bertobat. Ye, lamun Harmoko baheula jadi Menteri Penerangan, ditambah deui menteri luar biasa, ditambah deui menteri luar kebiasaan. Nyana geus embung mana kuari. Geus tobat nya mah dipenta ge dipenta kuari, dipenta. Komentar tentang Indonesia teu daek. Geus teu daekeun. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage. Enggak, saya mau dipenta sabaraha. Kitu penggede datang ke manehana sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem, sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing. Saya kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun, saekeun sia ku aing. Ye, hirup kana Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embungeun nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko, di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus sia nama. Ku ari mau sajadah, salat. Boga perusahaan leuletika jeung sakadar
nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan ku hari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala